warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Abdul Fatah Nur Ramadhani atau Kang Acil simkuring baris ngadongeng dina judul Sikabayan Moro Uncal. Kacaritakeun di hiji wewengkon anu hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan curcor cai harera aya hiji jalma nu kasebut Sikabayan. Dina poe harita Sikabayan maksud rek moro uncal jeung tatangga-tatanggana. Tapi Sikabayan kalah sarekene nya diagudangkeun ku mitohana. Kabayan gerah hudang Kabayan geus beurang apa rek moro uncal. Sikabayan hudang bari gigisik kana. Ayeuna Mbah, Apaan rek moro uncal mah teh? arek atuh Bah. Suburu Sikabayan hudang bari gumbah banget kaca. Manehna siap tatan-tatan rek mangkat moro uncal. Tatangga-tatanggana geus rempeg kari ngadagun Sikabayan. Jebul Sikabayan nepungan tatangga-tatanggana nu rek marot. Ngan tatangga-tatanggana aneh. Sabab naon? Batur mah aya nu mau bedog, aya nu mau parang, tumbak, panah, jeung sajabana. Tapi Sikabayan mawa sarung disoenangkeun dipake ujung mau hak peso raut. Aya hiji tatanggana nu ngaran Bah Komeng nanya, Kabayan ai manehna naon? Batur mah rek moro teh mawa tomak, mawa panah, mawa peso raut cetriknya nu golek naon? akeun bae kumaha uing we Bah, cek Sikabayan. Antukna maranehna marangkat ka leuweung. Di leuweung manehna dibagi-bagi maranehna teh. Aya nu ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler. Sikabayan indit ka wetan. Tah Sikabayan barang lempang nempot tangkal buah anu leubeut pisan. Tah Sikabayan eureun di dinya. Sikabayan eureun di dinya bari jeung ningalian tangkal jambu anu sakitu leubeutna. Ieu tangkal jambu lamun didahar ku eunah kabut. Batur-baturna ngan uncal manehna ngalah jambu. Manehna rek barang rek nerek ya. Aya sora gugero di belah kulon. Hoya, hoi ta uncalna udah goyo. Kabeh sing berebet anu di kulon. Nguyah-nguyah uncal. Hoya, aya boro-boro udah kita uncal udang. Sikabayan reuas. Sabab barang mentu ke belah kulon aya uncal sakitu gedena sagede kuda. Jeung tandukan manehna reuas. Sabab sapa mikirna sugan teh uncal teh sagede anak emhe bari jeung teu tandukan si horeng tandukan sagede kuda. Manehna buru-buru naik dan kulantaran make sarung teh manehna teu bisa naik luhur tangtungna nangkot ai sarung ngagempay ka handap. Nya kabeneran eta si uncal teh arahna ka Sikabayan meulit kana sarungna. Eta uncal guyah gayeh sabab tandukna kanu sarung Sikabayan. Atuh masyarakat teh meunangkeun eta uncal. Alah jagoan Sikabayan jago. Kaleprok pokona mah eta masyarakat langsung pada muji ka Sikabayan. Eta uncal langsung dipeucik ngan barang rek ngisi kulit uncal bingung da peso. Sikabayan datang bari bangun nu bangga. Nah cek kuring oge ieu tah peso rautna da kudu make peso raut segala rupa ge jang nyisit kulit mah kudu ku peso lain ku bedog. Alah Sikabayan bener cek Mang Eman. Cek Abah si Abah gogodek ka Sikabayan. Benar maneh hebat Kabayan. Tungtungna Sikabayan balik bari mawa ping-ping uncal anu sakitu gedena. Tah pamirsa sing horeng satiap perkara oge aya pasti aya mangfaatna di samping
kakurangan sakitu disingkuring wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.